Antukna si kabayan ngambek ke tukang cukur bari nyarita. Ceuk aing ge ponokeun. Tukang cukur nembalan. Diponokeun kumaha? Ieu geus lenang kieu. Ari red si kabayan kana eunteng. Nya we sirahna geus gundul teu salambar-lambar acan. Puguh wae si kabayan teh ambek. Nu dipondokeun teh dongeng maneh, lain buuk aing. Si kabayan merongos. Tukang cukur nembalan bari nyentak. Dongan sorangan. Nah atuh sare wae batur digawe teh. Lain dihun diembuhan ku dongeng teh. Ngan hing wae si kabayan teh ceurik bakating ku handeuleun jaba ari balik ku barudak di poyokan bari diabring-abring. Penyol.